Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Paeh Marakayangan. Ayeuna bagian anu ka-2 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Paeh Marakayangan bagean anu ka-3. Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung das. Satepina ka imah Kurut Juragan Wijaya anu pangheulana ngabageakeun rombongan bidan diah teh nyaeta sagorombolan kalong anu pating gaya bag jeung pating koreak disada bari pak buriak haliber dumeh ngarasa tempatna bakal kalindi. Ti jero imah kosong kadenge pating kolombrang sada parabot ragragan disusul ku ngabalecirna beurit. Maklum kapan aya kana puluhan tauna imah Juragan Wijaya can kungsi aya nu ngeusian. Jadi wajar lamun di jerona loba dipake nyayang ku beurit jeung nu liana. Bidan dia biparsih katut padahlan jeung Pakholis tetinggaleun Mang Eso anu bakal jadi satpam bidan dia. Limanana harita jen ngajaranteng dina teras hareup anu kandal ku kakebul. 5 pasang mata kabeh oge mencrong ka eta imah saolah-olah keur narawang ka jero imah anu kayanana pinuh ku ramat lanca. Sedengkeun dinding tembok eta imah dijieun tina batu beulah nu katempo masih keneh cangker sanajan sabagianna geus aya lumutan. Harita kadenge padahlan cumarita. Tah
Ieu bumina Neng kangge salira salami dinas di ieu desa Pasir Jati. Sakali deui hapuntennya Neng. Bu, kumargi teu acan dibersihan ieu bumi teh. Tapi sok sanaos kitu ulah dijantenkeun emutan. Keun masalah bebersih mah Bapak bade miwarang kamang esok sareng urang dieu kangge ngabersihanana kerja bakti lah. Cek padahlan bari tuluy marentah kamang esok. Mang, wayananya bebersih we heula ieu. Tah ieu imah sapoe ayeuna mah bersihan duka 2 poeun ketang. Bisi mamang butuh tenaga tambahan mah ke urang ngagerakeun urang dieu sangkan tereh ongko. Mangga Pak, mun langkung sae kitu. Dari kunyali Rama pasti moal rengse 2 dinten. Kapan dia jukut di pakaranganna oge mun jaranggung kieu, can ditukang. Tembal Mang Esau jadi regreg sabab mun teu kitu geus kabayang pagawayana bakal pilih lagi. Nya mangga atuh Neng, bilih bade ningalian heula maka lebet. Wios engke mah ngawengina samantawis mah di bapa we heula bari ngantosan sarengsena di dieu rapi dibersihanana. Kitu ceuk padahlan bari mikeun konci ka paholis sangkan pangmukakeun eta pantol. Mohon mangga tuh Pak. Walon Neng Diah bari unggeuh. Sedangkeun paholis tuluy pak kulutrak muka konci. Reket sora panto kadenge ngareket semu halibungan nalika munggaran dibuka deui geus sabadana 30 tahun can pernah kabuka. Brai wus ngagebraina panto barang jeung ngagelebugna angin ti jero imah nebak ka paholis nepi ka ngadaligdeug ka tukang. Brak kudu brak nepi ka ngudubrakna. Dina pada eta lampu hias anu dijieun tina kuningan anu ngagantung dina palapon ngilu oyag jeung pating kretek. Sedangkeun ti jero kamar utama kadenge sora ngagolombrang tarik pisan. Atuh paholis mah mani nepi ka pias sabab ngarasa kaget anu luar biasa. Manehna gancang nguniang hudang bari ngeprukan bajuna anu kotor ku kakebul. Sementara anu sejena silih pencerong semutargang komo bidan Diah mah kuat kanangkep kabi parsih badegana bari hari weus-weus cumarita. Kumaha tuh ieu Bi? Abdi masieun. Tenang Neng, tenang. Insya Allah moal ayana naon. Sing seueur ngadoa we ka anu kawasa. Da urang mah datang ka desa teh lain rek ngaganggu. Urang papare we da tiap makhluk oge boga dunyana masing-masing. Kitu tembal Nabi Parsi. Bawa anak tenang. Sabab seeutik gedena mahena mah boga keahlian di bidang ilmu supranatural cenah. Atuh satuluyna padahlan nanya ka paholis. Paholis teu kudu naon Pak? Kuring asa jadi ruas kieu ieu teh ningal bapan nepi ka ngajungkel kitu. Henteu Pak, alhamdulillah. Sami abdi oge ruas mah ieu teh aya. Walon paholis. Sedangkeun Mang Esau mah teu urna rada ngaroroncon bari ngageurentes na jero hatena. Aduh, palang siang. Dedemit anu baheula kungsi jadi bahan catur ayeuna hudang deui jiga nama. Kumaha atunya jaba aing rek jadi panjaga di dieu imah teh. Aduh. Sabot keur kitu na atuh ari gurubug teh. Mang Esau ngagurubug bari satengah luncat. Sabab kana pundukna aya nu ngaragamang jebat tiis karasana. Wadaw, tulungan Pak, tolong Pak, tolong. Aduh hi. Cek Mang Esau bari ngagabrug ka pakubu dahlan. Tapi untung kene sabab lain Neng Diah anu digabrugna. Beuh, lamun Neng Diah anu digabrugna. Parawan bari baheno moal teu ngacung si otongna. Aya naon ieu teh Mang Esau, aya naon?
Sokarina naon teh mata kruas we ka batur naon, tanya ku Dahlan bari nyengkatkeun Mang Eso anu nangkep. Aya nu nyabak punduk abdi Pak. Aduh jawaban tiis deui. Kumaha tu ari kieu Pak? Ah eta mah kitu sote pedah kanu borangan Mang. Geus ulah sok nyingsieunan sorangan. Jabage piraku aya jurig mah. Da ieu teh tengah poe reng-erengan atuh. Sok hayu ayeuna mah urang ka jero sararea urang ngilikan kayaan di jero. Hayu. Ceuk Padahlan atuh sanggeus kitu mah sararea oge tuluy arasup ka jero imah. Najan tetep pikeun Mang Eso mah kokompodan keneh. Sanggeus sararea arasup ka jero, hawa di jero imah karasana beda pisan. Tiis becis malah karasana ku eta jalma limaan mah siga aya nu nalingakeun tina unggal popojok rohangan anu raweuy ku Ramat Lanca. Neng dia harita ngalengkah leumpang lelawunan, sapatuna disada truk truk sorana semu aweuhan kasakuliah rohangan. Bari nenjoan foto kula warga Juragan Wijaya anu nabing dina dingding. Bidan dia pok nyarita ka Bi Parsi. Bi, abdi mah ngarasa asa berat pisan ieu hawa imah teh Bi. Moal kitu ayeuna naon mah Bi? Moal Neng. Anu penting mah urang nawe sing loba zikir na jero hate supaya dijauhkeun tina gangguan setan jeung sabangsana makhluk gaib anu jahil. Walon Bi Parsi nenangkeun Neng dia. Sanajan mahna sorangan oge geus ngarasakeun hawa aneh. Malah sarean teh eta sapaliwat Bi Parsi ngambe bau hangru getih di palebah kamar utamana Juragan Wijaya. Nah hatena Bi Parsi ngagerendeng. Jigana aya arwah panasaran di ieu imah teh. Nah kumaha carita baheulana nya ieu imah? Buah-buah pernah kejadian Rajapati di ieu imah teh. Sabot keur kitu bidan dia nanya ka Padahlan. Kinten-kintena tos sabaraha lami ieu bumi kosong napa? Pami sakaterang bapa mah aya meureun kana 30 tahunan maneng. Nya ti harita we ti Padahlan meh-mehan kalepasan nyaritana. Nu matak ngahaja teu diteruskeun. Sabab mun nepi ka dibejakeun sajujurna, manehna hariwang. Bisi Neng dia jadi teu tulus ngabidanan di desana. Ti naon maksana Pak? Cek bidan dia nanya deui sabab jadi penasaran. Mun maksud bapak teh ti harita we ti saprak umur bapak 20 tahunan dugi ka ayeuna ieu teh bumi teh can nu jicingan deui. Kirang langkung 30 tahunan langkung lah Neng. Oh, pantesan atuh. Menitos baru lukan kieu korsina oge. Tapi abdi mah nguji ku kakuatan ieu wangunan. Kumargi masih keneh wawek maklum kai jati pangintennya Pak. Cek bidan dia. Sedeken harita Mang Eso mah beda deui. Manehna terus nyabakan wae beheungna nu karasa tiis. Kejadian saterusna nalika Paholis aya dina palebah sisi tembok kamar. Manehna ngagebeg deui wae. Waktu sakolepat aya kalangkang ngacorelat muru asup ka jero kamar utama. Kolepat. Atuh Paholis langsung istighbar bari nyekel ka Padahlan. Astagfirullahalazim. Aduh, Pak. Aya kalangkang ngacorelat asup ka kamar, Pak. Cek Paholis semu ruas. Sementara Padahlan gancang nenangkeun. Lah, maneh mah saruana we jeung Mang Eso Paholis. Eta mah kalangkang urang meureun. Coba tempo deui sing sidi. Cek Padahlan bari mukakeun pantok kamar Juragan Wijaya. Krek. Sora pantong ngereket tarik.
waktu disurungkeun saeutik ku Padahlan. Dina pada eta salangsang bau hangru getih kaambe deui ku Biparsi. Malahan ayeuna mah bidan Diah oge ngambe meuni sangat nakal. Atuh sapada harita bidan Diah replek muntang kana leungeun Biparsi. "Bi, asa bau hangru kieu geuning? Duh, sieun abdi mah Bi," cek bidan Diah bari ti papareket muntang ka Biparsi. Nempo kayaan kitu, Biparsi gancang ngagereyem marancahan eta imah pikeun ngusir makhluk gaib sangka nyingkah ti eta tempat. "Ulah salempang Neng, sing percaya wae ka Gusti anu ngawasa ka sadaya makhlukna," cek Biparsi bari tuluy ngalengkah bareng asup ka jero kamar. Di jero kamar jelas pisan katempo ku sarerea ranjang besi anu geus karahaan, rengatna tembok kamar, malah dina palebah tembok sisi kusen aya nu copong rada panjang percis jiga tapak pelor. Jeung deui dina tehel jiga aya kurut nyarasatan getih anu diseret. Najan samar-samar tapi katempona cukup matak muringkakeun bulu punduk. Harita Padahlan lempang nuju kana sisi ranjang. Sabab kajurung kurasa kapanasaran waktu nenjo bedil laras panjang didinya aya ngagoler. Tapi sanggeus nepi ka sisi ranjang gebeg. Padahlan kacida ngagebegna lantaran kokang bedil ngadadak aya nu nari. "Kolotrak! Gajleng!" Padahlan rikat mundur, beungeutna ngadadak sepapias. Manehna teu nyangka bakal manggihan hal anu aneh jiga kitu. "Aya naon, Pak? Aya naon? Ningali naon, Pak?" tanya Mang Eso, sorana semu ngageter. Sedengkeun anu sejena pada mencrong ka Padahlan, dumeh ngarasa heran campur tegang. Padahlan ngusap tarangna anu baseuh ku kesang tiis. Najan salaku pamimpin desa, tapi keukeuh ari kasieun mah manehna oge sarua. Gedena bedana teu nyerikeun wungkul. Padahlan kadenge harita nembalan. Henteu sok. Uing mah peda ruas we, saeutik tah ruas ku eta tah ku Sumindal. Ngadon gegara Yaman kana leungeun. Aduh, hayu urang keluar we heula. Keun wae di dieu mah isu ka dieu deui bari dibersihan. Ceuk Padahlan ngilungan kana kajadian anu katenjo ku dirina. Tapi pikeun Biparsih mah manehna geus maca galagat kurang hade. Tapi saayeuna mah manehna teu loba teuing omong. Satuluyna sarengsena nempoan jero kamar mah antara bidan Diah jeung Nuliana laju kaluar deui. Sementara bidan Diah jeung Biparsi milu heula ka imah Padahlan pikeun sawatara waktu samemeh imah kurut Juragan Wijaya anggeus dibersihanana. Para wargi sadayana peutingan munggaran bidan Diah sare di imana Padahlan. Hatena ngadadak teu tenang. Panona hese pisan diajak sare. Unggal rek dipeureumkeun. Manehna sigan nenjo deui ubin kamar di imah Juragan Wijaya tadi beurang. Anu katempo kotor kurut nyarasatna getih garing. Puncakna nalika tabuh nepi nalika jam nunjukeun tabuh 10 peuting. Neng Diah anu karek ogerek ngalenyap sare ngadadak hudang deui bari ngajerit. Tulungan Bi!
atuh puguwe pikeun Biparsi nu sare gigireun Neng Diah langsung hudang bari tuluy nanya, aya naon Neng, aya naon? Muji ka eling Neng, muji, ucap Biparsi bari ngusapan tonggong bidan Diah. Harita beungeut bidan Diah baseuh ku kesang, sorot panonna semu kosong. Bi, abdi ngimpi Bi, aya laki molototan, letana ngelel keluar, mahena nangtung di hareupeun ranjang abdi, mahena seuri menipi kasieuneun Bi. Kitu cek Neng Diah, bari nangkep ka Biparsi. Saturuna Biparsi ngusap tarang bidan Diah bari istighbar. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan tangan ukur kembang sare wungkul, cek Biparsi. Sedangkan panonna mah mencerong ke arah jendela kamar. Teras, naon atuh Bi mun sanes kembang sare? Cek bidan Diah ngageter nanya ka Biparsi. Paling oge alatan tina pikiran-pikiran urang kene Neng. Waktu tadi berang jadi balukarna kabawa ngimpi ngarasaeun. Kitu temal Biparsi. Sacara akal nerangkeun ka bidan Diah. Biparsi teu ngajawab, teu ngomongkeun sajujurna, sabab moal matak pihadeun balukarna mun ku manehna dicaritakeun. Manehna meh ampir sapamikiran jeung kubu dahlan. Lantaran sok bisi bidan Diah jadi mangkir tina tugasna ku gara-gara loba kajadian anu ararane. Sabot keur kitu kolebat tina palebah jandela katempo ku Biparsi. Ngolepatna kalangkang hideung ngajuringkang cepet naker. Jigana aya tamu anu teu diundang datang ka imah ieu. Manehna nyahweun yen imahna rek aya nu nyicingan. Kitu cek geurentes hate Biparsi. Tapi sok sanajan nempo hal aneh jika kitu, Biparsi ngusahakeun diri teu gerung. Manehna tetep tenang bari teu poho, ngadawamkeun kalam-kalam ilahi na jero hatena. Kayaan peuting beuki maju, sedengkeun di luar geus teu kadenge sora batuk-batuk acan. Komo sato peuting mah jiga nu embung ngadengdangkeun lagu-lagu peuting anu sok biasa reang dinyanyikeun. Di antara simpena waktu, seor, angin ti luar kadenge nyeor. Nu saterusna plus riang. Lampu minyak nu aya di kamar ngagoyang tarik. Meh-mehan pareum alatan katembrag angin anu maksa norobos kana sarigsig jendela kamar. Di kajauhan ti arah imah Juragan Wijaya ngadadak kadenge sora bedil. Dor! Bidan Diah ngajerit tarik bari nangkep ka Biparsi page. Bi, eta sora naon Bi? Tenang Neng, tenang. Ari cek bibi mah eta teh sora bedil tinu keur ngalobor, ngalaan manuk atawa bagong eta teh Neng. Walon Biparsi bari neuteup ke arah pasir jati nu poe. Beungeutna ngagambarkeun kawaspadaan. Buah-buah tanda-tanda rek marakayangan eta arwah teh. Ke cara nama aing kudu leuwih waspada, cek Biparsi na jero hatena bari tetep ngusapan bidan Diah. Para wargi sadayana kocapkeun poe isukna nalika panon poe kakarak mengkol ti balik pasir. Mang Eso geus datang deui ka imah Juragan Wijaya. Manehna teu datang sesoranganan, tapi dibarengan ku 4 urang pamuda desa anu dibawa pikeun mantuan babaresi. Ujang Pode, si Simin, Karja,
jeung Jang Otang. Maranehna bari marawa bedog pacul, parang congkrang, sapunyere jeung karung keur wadah runtah. Sanajan wanci masih isuk keneh jeung kayaan isuk harita kayana halodo jabacaang. Tapi hawa di sakuriling imah Juragan Wijaya karasana asa cakuem cameweng. Katurug-turug kapan harieum kurungkun jeung jukut nu jara rangkung keneh. Bari di tukang di halaman tukang geus jarangkung tangkal keresen anu ngarumpidah. Kitu deui sakadang kalong jeung lalai, sabagian masih aya keneh pating geleber kagebah laju haliber ninggalkeun sayangna. Mang Eso anu nempona ukur bisa neureuy ciduh bari tuluy ngomong ka opat urang pamuda bawaanana. Urang bersihan euy, di luar we heula nya dak, di belah luar heula. Ke gampang lah di jero mah ari geus rengse di dieu. Kitu ceuk Mang Eso. Padahal anu sabenerna mah maehna radah marmir ari rek asup ka jero teh. Lah atuh naha Mang, padahal mada loba ieu jalema meh tereh anggeus sabagian di jero sabagian di luar Mang bagi-bagi. Cek Jang Otang bari seri leutik. Ulah loba tatanya, ulah loba protes. Geus we kumaha ceuk urang. Sok gawean heula di luar. Cek Mang Eso. Geus dikitukeun mah Jang Otang jeung baturna teu bisa mungpang. Nu saterusna maranehna mimiti ngababad jukut anu geus jarangkung di sakuliah pakarangan imah kurut Juragan Wijaya. Sora bedog jeung parang katut pacul sapada harita pating kalomprang galak pating galasrok ngabebadan rungkun jukut anu ragragan bari ngaluarkeun bau baseuh pacampur jeung bau taneuh heubeul. Keur kitu Ujang Pode eureun ngadadak sabab paculna ngabeletrak kana barang anu lumayan teuas. Ai geuning jiga gagang bedog ieu mah euy. Garendang Ujang Pode bari tuluy ngorehkeun deui tapak paculna. Sanggeus dikorehkeun rada jero anabreh teh. Bener pisan kumanehna katenjo aya bedog panjang jaba gede. Sedengkeun dina palebah seseukeutna ngagurat karahaan. Jeung deui dina gagangna jigaya urut kesretan getih garing. Mang, ieu kurai ieu kurang deui. Ieu korong deui. Ieu kuring manggi bedog Mang, panjang. Cek Ujang Pode satengah ngagorowok ka Mang Eso. Naon? Manggi bagong? Manggi bedog. Oh, manggi bedog. Cek Mang Eso bari terus ngadeuketan ka Ujang Pedo. Ka Ujang Pode. Eta mah bedog baheula euy, kaciritina perahna oge. Cikan dewek nempoy. Cek Mang Eso. Tapi acan oge si Ujang Pode nyodorkeun eta bedog, ujug-ujug seor. Wus, jumblag. Sagelombang angin cukup kuat nembrag awak Mang Eso nepi ka ngajeblag na karak bengkang. Wadaw. Aya naon ieu teh euy, aduh. Cek Mang Eso bari gentak kudang deui. Sedengkeun si Ujang Pode jeung baturna kalah carolohok dumeh kaget. Dina danget eta ti jero imah kadenge sada sora nu ngalobrol. Tapi sakapeung kadenge aya sora nu pasea. Atuh ku ayana hal eta, Mang Eso jeung opat urang pamuda beuki ngarasa keueung. Komo si Simin mah nepi ka ngegel bibirna sagala alatan kana ceulina anu ngaharewos. Balik sia. Kitu kadengena sora lalaki tandas naker ku si Simin. Gebeg. Atuh si Simin ngagebeg bari lewa-lewe jiga rek miwir. Mang, aya nu ngarewos Mang, anu ngarewos Mang.
cek si Simin ka Mang Esok anu beungeutna geus robah pias. Astagfirullahalazim. Eureun lah, eureun. Kabeh eureun lah, kabeh eureun. Sok eureun. Cek Mang Esok bari mere isyarat sangkan baturna areuleun heula dan digawena. Saturuyna 5 anana mundur rada ngajauhan. Menang sawatara waktu disabudeureun eta imah jadi ngaradak sepi. Ukur renghapna napas nu kadenge pabaur jeung rasa kasieun anu ngagantung. Tapi nalika kayaan keur simpe kitu, atuh ari ujug-ujug waktosna kabujang seep wadia balad ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.